البيت أجمعين وإلى حضرة صاحب هذا المكان سيد أحمد الحاشم وإلى حضرة أحمد فخر الرازي نفع الله بعلومهم في الدارين آمين يا الله يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطن تشرن بعبادك الصالح في الدنيا وأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف المؤلف رحمهم الله ونفع بعلومهم في الدارين آمين يا الله يا رب العالمين. قال الرسول صلى الله عليه وسلم Qala Allah Ta'ala ana ari kami eta akramu zat anu leuwih mulia wa a'zamu jeung zat anu leuwih agung naonana afwan panghampurana. Ana ari kami eta akramu zat anu leuwih mulia wa a'zamu jeung zat anu leuwih agung naonana afwan panghampurana min an astura tina yen nutup kami nutup kesalahan kami ala abdin kahiji hamba muslimin anu muslim fi dunya tsumma afdoha tuluy ngera-ngera kami huka iya abad ba'da il satartuhu ba'da jadi ngalogatan hilap dina jadi teh ngalogatan ba'da dina saatos naon dina sabada nalika nutupan kami hukai abad wala azalu jeung teu eureun-eureun eta agfiru ngahampura kami li abdi pikeun hamba kami mastagfiro salagina minta hampura ieu abad nikah kami. Rawah al-Hakim an Hasan mursalan barina hadis mursal. Qala Allah Ta'ala wa izzati demi kagagahan kami wa jalali jeung keagungan kami la ajma'u henteu ngumpulkeun kami li abdi pikeun hamba kami amnaini kana dua keamanan wala jeung teu ngumpulkeun kami khaufaini kana dua kasieun in huwa lamun ari ieu abdi eta amina ngarasa aman ieu abad nikah kami fi dunya akhaftu maka ngasieunkeun kami hu ka itu ka ieu abad yauma ajma'u ibadi yauma ajma'u dina poean ngumpulkeun kami ibadi ka pirang-pirang hamba kami wa in huwa jeung lamun ari ieu abad eta khaufa sieun ieu abad nikah kami fi dunya amantu maka ngaamankeun kami huka ieu abad yauma ajma'u dina poean ngumpulkeun kami ibadi ka pirang-pirang hamba kami. Rawahu Abu Naim. Qala Allah Ta'ala abdi hai hamba kami ana ari kami eta inda dhannika mungguh panyangka anjeun wa ana jeung ari kami eta ma'aka sarta anjeun idza zakarta di mana-mana eling anjeun nikah kami.
rawah Hakim an Anasin. Qala Allah Ta'ala ya ibnu Adam Qala Allah Ta'ala ya ibna Adam hai anak Adam salah satun ari tilu perkara eta wahidatun ari anu hiji eta li tetep ka kami eta li tetep milik kami wa wahidatun jeung ari anu hiji eta laka pikeun anjeun wa wahidatun jeung ari anu hiji eta baini antara kami wa bainaka jeung antara anjeun fa ammal lati maka anapun ari perkara li anu pikeun kami eta fata'budu ibadah anjeun ni ka kami wala tusyriku jeung henteu nyekutukeun anjeun bi ka kami syai'an kana hiji perkara wa ammalati jeung anapun ari perkara laka anu ka anjeun fama alimta eta fama alimta maka ari perkara alimta anu nyaho anjeun min amalin tina amal jazaitu maka ngaganjar kami ka anjeun bi kalawan ieu amal fa in aghfir maka lamun ngahampura kami fa ana maka ari kami eta al-ghafuru zat anu maha ghafur ar-rahimu tu zat anu maha rahim wa amalati jeung anapun ari perkara baini anu tetep antara kami wa bainaka jeung antara anjeun eta fa alaika maka eta tetep pikeun anjeun naon ad-du'a ari doa wal mas'alatu jeung pamenta wa alaya jeung eta tetep pikeun kami al istijabatu ari ijabah wal ata'u jeung maparin rawahu Tabarani an Sulaimana qala Allah Ta'ala man ari sajalma eta layat teu ngadoa ieu man ka kami agdob maka bendu kami alaihi ka ieu man rawah Abu Hurairah qala saha ngadawuh li ka kami saha Jibrilu malak Jibril inna sa'nyana kami eta la nadkhulu moal asup kami baitan kana hiji imah fihi anu fihi eta tetep dina ieu baitan suratun ari gambar wala kalbun jeung anjing rawahu Bukhari qala ngadawuh saha Musa Kanjeng Nabi Musa ibnu Imran putra pamenggetna Imran ya Rabbi hai pangeran kami man ari saha jalma eta a'azzu ibadika anu pangleuwih gagahna ti pirang-pirang hamba Tuan indaka mungguh Tuan qala ngadawuh ieu Rabbi eta man jalma idza qadaro di mana-mana mampu ieu man ghafaro maka ngahampura ieu man rawah Baihaqi an Abi Hurairah qala ngadawuh saha Dawud jeung Nabi Daud alaihi salam idkhuluka ari ngasupkeun anjeun yadaka kana panangan anjeun fi famitinina dina sungut orai ila antablugo kana yen ngajulurkeun anjeun almirfaqo kana siku fayaqdu
maka ngegel ieu tinin huma kana ieu yadaka eta khairun leuwih alus laka ka anjeun min antas ala tina yen menta anjeun man ka jalma lam yakun anu teu bukti ieu eman eta lahu pikeun eman naon syai'un hiji perkara summa kana tuluy bukti ieu eman. Rawah Ibnu Asakir an Abi Hurairah qalat ngadawuh saha Ummu Sulaiman ibuna Nabi Sulaiman bin Dawud putra pamugetna Daud li Sulaiman pikeun jeung Nabi Sulaiman ya bunayya hai anak kami la tuksir ulah ngalobakeun anjeun an-nauma kana sare bilaili dina peuting fa inna kasratan naumi maka sanyana loba sare bilaili dina peuting eta tatruku ninggalkeun ieu kasratan naum al insana ka manusia fakiron kana jadi fakir yaumal kiamati dina poean kiamat rawahu Baihaqi wa an Jabirin. Kul kudu ngucap anjeun Allahumma ya Allah ij'al muga ngajadikeun tuan sariroti kana jiwa abdi khairon kana kaalusan min alaniyati tina penampilan kam abdi waja'al jeung muga ngajadikeun tuan alaniyati kana penampilan abdi eta solihatan kana anu alus. Allahumma ya Allah as'aluka nyuhunkeun abdi ka tuan min solihima tina kaalusan perkara tu'ti anu ngadatangkeun tuan annasa ka manusia minal mali nyatana tina harta wal ahli jeung ti keluarga wal waladi jeung ti anak ghairi dhalli henteu anu sasar wal mudilli jeung henteu anu nyasarkeun rawahu Tirmidzi wa an Anasin. Kul kudu ngucap anjeun Allahumma ya Allah fatiras samawati anu ngajadikeun pirang-pirang langit wal ardi jeung bumi alimal ghaibi anu ngajadikeun alam gaib wa syahadati jeung alam nyata robba kulli syai'in anu ngajadikeun sakur-sakur perkala wa malika jeung ngamilik hu kana ieu kullu syai' ashadu nyaksi kami an kana yen saenyana tingkah sareng kalakuan eta la ilaha ta'ala pangeran anu wajib diibadahan eta maujud ila anta angin tuan a'udzu nyuhunkeun pangraksa abdi bika katuan min syari nafsi tina kagorengan jiwa abdi wa min syari syaitoni jeung tina kagorengan syaiton wa syirkihi jeung baladna ieu syaiton. Kul kudu ngucap anjeun ha kana ieu kalimat idza asbahta di mana-mana sore anjeun wa idza amsayta jeung idza asbahta di mana-mana isuk-isuk anjeun wa idza amsayta jeung di mana-mana sore anjeun wa idza akhadta jeung di mana-mana nyandak anjeun tong nyandak wa idza akhadta jeung di mana-mana datang anjeun madja'aka kana tempat sare anjeun rawah Ibnu Hibban an Abi Hurairah. Kul kudu ngucap Allah anjeun Allahumma ya Allah ini saenyana kami
eta as'aluka nyuhunkeun kami katuan nafsan kana diri nafsan kana jiwa mutmainnatan anu tenang tu'minu bari iman biliko ika kalawan patepung sareng tuan watarodo jeung ridho biqodo ika ya rodo watarodo jeung ridho ieu nafsan biqodo ika kalawan papasten tuan qanaa wataqona'u jeung nampi ieu nafsan bi'ato ika kalawan paparin tuan rawah ad-diya'u an abi umamata qala Allah ta'ala ana ari kami eta akramu zat anu leuwih mulia wa a'dhamu jeung zat anu leuwih agung naonana go afwan panghampurana min an asturo tina ieun nutupan kasalahan kami ala abdin kahiji hamba muslimin anu Islam fi dunya di dunya summa afdohahu tuluy ngera-ngera kami huka ieu abad bada id satartahu dina sabada nalika nutupan kami huka ieu abad wala azalu jeung teu eureun-eureun kami eta agfiru ngahampura kami li ibadika li abdi pikeun hamba kami mastagfiro salagina menta ngahampura ieu abad ni ka kami. Qala Allah ta'ala wa izzati jeung demi wa izzati demi keagungan kami keagungan kami wa jalali jeung keagungan kami la ajma'u henteu ngumpulkeun kami li abdi pikeun hamba kami amnaini kana dua keamanan wala jeung tu ngumpulkeun kami khaufaini kana dua kasieunnan in huwa lamun ari ieu abad eta amina ngarasa aman ieu abad ni ka kami fi dunya di dunya akhaftu maka ngasieunkeun kami huka ieu abad yauma ajma'u dina poean ngumpulkeun kami ibadi ka pirang-pirang hamba kami wa in huwa jeung lamun ari ieu abad eta khofa ngarasa sieun ieu abad ni ka kami fi dunya di dunya amantu maka ngaamankeun kami huka ieu abad yauma ajma'u dina poean ngumpulkeun kami ibadi ka pirang-pirang hamba kami. Qala Allah ta'ala abdi hei hamba kami ana ari kami eta inda dzanika mungguh panyangka anjeun wa ana jeung ari kami eta ma'aka sarta anjeun idza zakarta di mana-mana eling anjeun ni ka kami. Qala Allah ta'ala yabna adam hai anak adam salah satun ari tilu perkara eta wahidatun ari anu hiji eta li tetep milik kami wa wahidatun jeung ari anu hiji eta lakapikeun anjeun wa wahidatun jeung ari anu hiji eta baini tetep eta baini antara kami wa bainaka jeung antara anjeun wa amalati maka anapun ari perkara li anu pikeun kami eta fata'budu nanti teh ibadah anjeun ni ka abdi wala tusyriku jeung henteu nyekutukeun anjeun bi ka kami syai'an kana hiji perkara wa amalati jeung anapun ari perkara eta lakaka anu ka anjeun eta fama maka ari perkara alim ta anu nyaho anjeun min amalin tina amal jazaitu maka ngaganjar kami ka anjeun bihi kalawan ieu amal fa in aghfir maka lamun ngahampura kami fa ana maka ari kami eta al-ghafuru zat anu maha ghafur ar-rahimu zat anu maha rahim wa amalati jeung anapun ari perkara eta baini anu tetep antara kami wa bainaka jeung antara anjeun eta fa'alaika eta tetep ka anjeun ad-du'a ari doa wal mas'alatu jeung pamenta wa alaya jeung eta tetep ka abdi ka kami al istijabatu ari ijabah
wal ata'u jeung paparin. Qala Allah ta'ala man ari saha jalma eta la yad'u henteu ngadoa ieu man nika kami agdob maka bendu kami alaihi ka ieu man. Qala ngadawuh li ka abdi saha Jibrilu malak Jibril inna sa'nyana kami eta lanan hulu moal asup kami baitan kana hiji imah fihi anu eta tetep dina ieu bait suratun ari gambar wala kalbun jeung anjing. Qala ngadawuh saha Musa Kanjeng Nabi Musa ibnu Imron putra pamagetna Imron ya Rabbi hai pangeran kami man ari saha jalma eta a'azzu ibadika pangleuwih gagahna ti pirang-pirang hamba Tuhan indah kamungguh Tuhan. Qala ngadawuh ya Allah eta man jalma idza qadaro di mana-mana mampu ieu man gofaro maka ngahampura ieu man. Qala ngadawuh saha Daud jeung Nabi Daud alaihi salam idkholuka ari ngasupkeun anjeun yadaka kana dua leungeun anjeun fi famitinini dina sungutna oray ila anta blugon nepi ka yen ngasupkeun nepi tadi teh tablugo teh non ngajulurkeun anjeun al mirfaqo kana siku fayaqadu maka ngagegel ieu tinin huma kana ieu yadaka khairun eta leuwih alus laka ka anjeun min antas alatina yen menta anjeun man kaja malam yakun anu teu bukti ieu man eta lahu pikeun anjeun naon sayun hiji perkara sumakana tuluy bukti ieu emak. Qolat ngadawuh saha Ummu Sulaimana ibuna Nabi Sulaiman bin Dauda li Sulaiman pikeun Kanjeng Nabi Sulaiman ya bunaya hai anak kami la tuksir ulah ngalobakeun anjeun anau makana sare bilaili dina peuting fa inna kasrata naumi maka saenyana ngalobakeun sare bilaili di peuting eta tatruku bakal ninggalkeun anjeun al insana kana manusia fakiron kana jadi fakir yaumal kiamati dina poean kiamat. Kudu ngucap anjeun Allahumma ya Allah ij'al muga ngajadikeun tuan sarirati kana jiwa abdi khairon kana leuwih alus min alaniyati tina penampilan abdi waj'al jeung muga ngajadikeun tuan alaniyati kana penampilan abdi sholihatan kana anu alus. Allahumma ya Allah as'aluka nyuhunkeun abdi ka tuan min sholihima tina kaalusan perkara tu ti anu maparin tuan annasa ka manusa minal mali nyatana tina harta wal ahli jeung tina keluarga wal waladi jeung tina anak ghairi dhalin henteu anu sasar wal mudili jeung henteu anu nyasarkeun. Kudu ngucap anjeun Allahumma ya Allah fatiros samawati anu ngajadikeun pirang-pirang langit wal ardi jeung bumi alimal ghaibi tur anu ngajadikeun alam gaib wa syahadati jeung alam nyata Robbi kulli syai'in anu ngajadikeun sakur-sakur perkara wa malikahu jeung anu ngamilikanna ieu kullu syai' asyhadu nyaksi abdi an kana yen saenyana tingkah sareng kalakuan eta la ilaha aya di pangeran anu wajib diibadah eta maujud. A'udzu nyuhunkeun pangrasa abdi bika ka Tuhan min syarri nafsi tina kagorengan jiwa abdi wa min syarri syaitoni jeung tina kagorengan syaiton wa syirki jeung baladna ieu syaiton. Kudu ngucap anjeun ha kana ieu kalimat idza asbahta di mana-mana isuk-isuk anjeun wa idza amsayta jeung di mana-mana sore anjeun wa idza ahota jeung di mana-mana datang anjeun majaga kana tempat sare anjeun. Kudu ngucap anjeun Allahumma ya Allah ini sanyana abdi eta as'aluka nyuhunkeun abdi ka Tuhan nafsan kana jiwa mutmainnatan anu tenang tu minu anu iman ieu nafsan biliko ika kalawan patepang sareng Tuhan watarjo yang ridho ieu nafsan biqodo ika kalawan papasten ti Tuhan wataqona ujeng ridna qona wataqona ujeng nampi ieu nafsan biqodo ika biato ika kana paparin ti Tuhan. Brang bismillahirrahmanirrahim.
eta aghfiru ngahampura kami kami la ajma'u henteu ngumpulkeun kami li abdi pikeun hamba kami amna ini kana dua keamanan wala jeung teu ngumpulkeun kami khaufa ini kana dua kasieun in huwa lamun ari ieu ngarasa aman ieu abad fi dunya di dunya akhaftu maka ngasieunkeun kami hu ka ieu abad yauma ajma'u dina poean ngumpulkeun kami ibadi ka pirang-pirang hamba kami wa in huwa jeung lamun ari ieu abad eta khofa ngarasa sieun ieu abad nikah kami fi dunya di dunya amantuhu maka ngaamankeun kami hu ka ieu abad yauma ajma'u dina poean ngumpulkeun kami ibadi ka pirang-pirang hamba kami eta ma'aka sarta eta ma'aka tuluy eta laka ari perkara eta bihi kana ieu amal fa in aghfir maka ngahampura kami fa in aghfir maka lamun ngahampura kami fa ana maka ari kami eta al ghafuru zat anu maha ghafur ar-rahimu tur zat anu maha rahim wa amalati jeung anapon ari perkara baini anu tetap antara kami wa bainaka jeung antara anjeun fa alaika maka eta tetep ka anjeun adu'au ari doa wal mas'alatu jeung pamenta wa alaya jeung eta tetep ka kami al istijabatu ari pabah wal atau jeung paparin qala Allah taala man ari saha jalma eta layad'u henteu ngadoa ieu man ni ka kami agdob maka bendu kami alaihi ka ieu man qala ngadawu sahli ka kami saha dibelu inna sa'anyana kami eta lanan hulu mual asup kami baitan kana hiji ima fihi anu eta tetep dina ieu ima suratun ari gambar wala kalbun jeung anjing qala ngadawu saha Musa kanjeng Nabi Musa ibnu Imrona putra pamangketna Imron ya Rabbi hei pangeran abdi man ari saha jalma eta a'azzu ibadika anu pangleuwih gagahna ti pirang-pirang hamba Tuhan indaka mungguh Tuhan qala ngadawuh ieu Allah eta man jalma ida qadaro di mana-mana kofaro maka ngahampura ieu man qala Daudu idkholuka yadaka ari ngasupkeun anjeun yadaka kana dua panangan anjeun fi famitinini dina sumut orai ila antablugo kana yen anjeun al mirfaqo kana siku faya qadu maka ngagegel ieu tinin huma kana ieu yadak eta khairon leuwih alus laka pikeun anjeun min antas alatina yen menta anjeun man kajama lam yakun anu teu bukti
hiji perkara sumakana tuluy bukti ieu maqalat ngadawu saha Ummu Sulaimana ibu Nabi Sulaiman bin Dauda putra pamanggetna Daud li Sulaimana pikeun Nabi Sulaiman. Ya bunaya he anak kami la tusiri bilaili di beuting fa inna kasratan naumi maka saenyana ngalobakeun sare bilaili di beuting eta tatruku ninggalkeun ieu kasratan naum al insana ka manusia fakiron kana jadi fakir yaumal kiamati dina poean kiamat. Kul kudu ngucap anjeun Allahumma ya Allah ij'al muga ngajadikeun tuan sariroti kana jiwa abdi khairon kana leuwih alus min alaniyati waj'al jeung muga ngajadikeun tuan alaniyati kana penampilan abdi solihatan kana anu alus. Allahumma he Allah as'aluka nyuhunkeun abdi ka tuan min solihima tina kaalusan perkara tuti anu min nyatana tina harta wal ahli jeung tina keluarga wal waladi jeung ti anak wa iridolin henteu anu sasar wal mudili jeung anu kudu ngucap anjeun Allahumma ya Allah fatiras samawati anu ngajadikeun pirang-pirang langit wal ardi jeung bumi alimal ghaibi anu ngajadikeun alam gaib wa syahadati jeung alam nyata Robbi kulli syai'in anu ngajadikeun sakur-sakur perkara wa malikahu jeung anu ngamili kana ieu kullu syai' asyhadu nyuhun kami an kana yen sanyana tingkah sareng kalakuan eta la ilaha teu aya di pangeran anu wajib ibadahan eta maujud illa anta angin tuan. A'udzu nyuhunkeun pangraksa abdi bika katuan min syarri nafsi tina kagorengan jiwa abdi wa min syarri syaitoni jeung tina kagorengan setan wa syirkihi jeung baladna ieu setan. Kul kudu ngucap anjeun ha kana ieu kalimat idza asbahta di mana-mana isuk-isuk anjeun wa idza amsaita jeung di mana-mana sore anjeun wa idza aholta jeung di mana-mana datang anjeun maj'aka kana tempat sare anjeun. Kul kudu ngucap anjeun Allahumma ya Allah inni sanyana abdi eta as'aluka nyuhunkeun abdi ka katuan nafsan kana jiwa mutmainnatan anu tu'minu anu ieu nafsan biliqaika patepung sareng tuan wa tardo jeung ridho ieu nafsan biqadaika kalawan wa taqna'u jeung Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah ta'ala ana akramu wa a'zamu afwan min astura ala abdin muslim fid dunya. Saur Gusti Allah ana akramu wa a'zamu afwan. Kami saur Gusti Allah teh zat anu pangmulia-muliana tur zat anu pangagung-agungna mulia sareng agung. Tina naon segi mulia sareng agungna tina segi ngahampura tina naon min an asturo ala abdin muslimin fid dunya tina nutupan dosa-dosa kesalahan-kesalahan hamba di dunia. Gusti Allah kacida mulyana, Gusti Allah kacida agungna nutupan kana kasalahan-kasalahan urang. Lamun mah cek bahasa kolot manaon di beunjeur beas, apa bahasa beunjeur beas? Apa teu? Beunjeur beaskeun mun urang mah bolekekeun dibuka-bukakeun gitu. Lamun mah jalmi ditingalikeun tiap-tiap kasalahan maka papada jalmi moal pati wauh jeung papada jalmi moal ngahormat ka urang. Ayeuna sok teh urang ngarasa tenang, ngarasa enjoy, ngarasa aman karena urang ditutupan kasalahan-kasalahan ku Gusti Allah. Lamun mah Gusti Allah ngabuka kana kasalahan-kasalahan urang kacida wirangna gitu. Kacida wirangna
tong boboraah ribuan kasalahan, ratusan puluhan kasalahan, hiji kasalahan anu dibolekerkeun ka manusia jelema teh bakal ngajararauhan ngajauhan hiji tong seueur-seueur teuing. Si itu mah kitu nih, si ieu mah kieu geuning, si itu mah kieu geuning. Tuh tingali kasalahan anu eta tinu hiji geus ngajauhan tah jalmi teh. Komo lamun urang diraksa-raksa kana diri kasalahan tiap hari urang duka puluhan, duka ratusan, duka ribuan per hari urang teh. Kesalahan-kesalahan orang anu apa? Kesalahan orang diri orang sendiri. Ketika orang nyarira batur teu ningalieun, batur teu apaleun, kamar dikunci, nu apa teh urang nyarira di kamar ngalakukeun naon. Lamun mah eta dibukakeun ka jalmi, bakal viral, bakal ieu. Untungna Allah ngagaduhan naon sifat akram jeung sifat a'zam tina segi ngahampura ditutupan tah ku Gusti Allah teh. Tutup. Tapi dina sakali Gusti Allah ngabukakeun kana aib urang, kacida wirangna, ampun-ampunan wirangna ge. Bisa jadi wirangna 7 turunan gitu nya. 7 turunan. Di Jawa Tengah aya kiai namina Kiai anu ramana katelah soleh ahli ilmu, raina sami soleh ahli ilmu. Pokona mah keluarga eta teh keluarga pesantren terhormat lah sa daerah eta teh terhormat. Tah si kiai ieu naon tampangna kitu nya mubalik di panggung ceramah anu tapi nyatana kasantriahna naon ngaheureuyan we santriah nepi ka kurang lebih 6 santriah diheureuyan di mana diheureuyan di gurfah di kamar diheureuyan lagi paham meureun maksud ngaheureuyan di kamar naon manya ngadu gapleh di kamar sapiraku we kitu nya monopoli di kamar nya diheureuyan di kamar kumaha maksudna pada tararang lah. Hiji kasalahan ditutupan ku Gusti Allah, 2 kasalahan ditutupan ku Gusti Allah, 3 kasalahan ditutupan ku Gusti Allah. Nepi ka genepna kakara santri anu kagenep naon speak up mun urang mah di ka orang tuana. Bapak mamah geuningan kiai abdi teh kieu naon cenah neng ngajak monopoli di kamar sareng kiai sareng sahanya dua anu main monopoli teh di kamar atau kumaha nya kitu we cenah di kamar main monopoli. Atuh di dinya dilaporkeun ka polisi. Viral anu asalna pesantrenna terhormat, kiaina terhormat, turunana terhormat, ayeuna sejatuh-jatuhna gitu. Gecret sakali ngagecret mah. Atuh nu asalna muhibin teh naon masihan anu ngajaga anu siap anu ayeuna mah ngajijile divideokeun kieu pas dijeruji beusina ge wah cidak wirangna kitu. Dalihna naon dalihna biasana kasantria sandi anu leutik keneh tah umur-umuran kieu naon dalihna hei neng hoyong ilmu nu manfaat moal kantenan pangaresa hoyong ilmu nu manfaat hoyong pangarti moal kantenan hoyong alpiah molotok moal kantenan muin molotok kantenan sulam mantek molotok kantenan kiasan jurumiyah rohbiyah kantenan sagala tah pami neng hoyong kitu aya syaratna cenah neng naon pangaresa urang monopoli ieu di kamar gitu. Percaya we budak mah ka guru mah atuh. Kahiji guru, kadua takdim, katilu naon? Ngahormat ka guru. Mangga abdi mah kumaha pangaresa we nu penting abdi alpiah geus nu janggot gitu. Naon deui kailani imriti geus nu kumis gitu.
naon deui patumu ini nu kelek gitu bahasana guru-guru abi mah saking ku jagona mah monopoli di kamar hiji dua tilu viral jeret teh untungnya gitu dunia bumi masih bernadia itu untungnya Gusti Allah manghampura nutupan karena dosa-dosa urang tutupan kudu bersyukur orang teh Allah teh masih kena nutupan kesalahan-kesalahan urang tutupan Gusti Allah sumaaf doha ba'da isatartuhu kudu ngera-ngera abdi saur Gusti Allah dina saenggeus nututon abdi wala azalu aghfir li abdi mastaghfironi jeung Gusti Allah teh bakal terus-terusan ngahampura salagi si hamba eta minta panghampura ka Gusti Allah lamun dosana dosa tipe anu naon tipe anu sifatna vertikal berarti hubungan sama Gusti Allah tapi lamun dosa papada jami nya kudu langsung islahna ka papada jami gitu hak urang muhasabah ka diri urang per hari ayeuna dosa nu dilakukeun urang kasalahan urang pribadi masing-masing gitu abdi tadi anu ranjeun meureun ngarasa dirina anu lamun mah kasalahan tadi batur apareun bakal wirang moal urang wirang atuh bakal wirang ih geuningan gitu. Qala Allah Ta'ala wa izzati wa jalali la ajma'u li abdi amnaini Gusti Allah teh naon wa izzati wa jalali ketika Allah tos ngagunakeun harap qasam berarti Allah teh geus naon geus maju kana bendu Gusti Allah geus make harap qasam berarti maju kana bendu teh naon berarti aya jalmi anu inkar ka Gusti Allah dipasihan berita ieu inkar pasihan berita ieu inkar kakara geus pake bahasa wa izzati demi gitu teh geus demi teh naon geus puncak-puncakna inkar Gusti Allah dibales wa izzati wa jalali kami mah teu ngumpulkeun ka hiji amba dina dua keamanan jeung teu ngumpulkeun kami dina dua kasieunan in huwa amina fid dunya akhaftuhu yauma ajma'u ibadi lamun mah masuk dua keamanan teh di dunia aman di akhirat aman di dunia sieun di akhirat henteu gitu dua weh gitu lamun di duniana aman maka Gusti Allah bakal nyingsieun ke di poean kiamat naon maksud aman teh ngarasa aman bahasana ge ngarasa aman bae teu salat ge bae teu zakat ge bae teu puasa ge bae teu haji ge bae teu amar ma'ruf ge bae teu nahi munkar ge ngarasa aman we enjoy dosa A dosa B dosa C ngalakukeun A B C D ngarasa aman we enjoy teu boga dosa seperti orang-orang naon orang-orang liberal orang-orang anu teu iman ka Gusti Allah makarok we kitu maka Gusti Allah bakal nyingsieun di poean kiamat maksudna naon kabalas di poean kiamat wa in huwa khafani fi dunya lamun mah di dunia teh ngarasa sieun kitu nya bade ngalakukeun ieu izin ku Gusti Allah bade ngalakukeun ieu dicarekan ku syariat ngalakukeun ieu dicarekan ku Kanjeng Nabi ngalakukeun ieu dicarekan ku kitab maka engke di akhirat Gusti Allah ketika ngumpulkeun hamba-hambana bakal diamankeun disalametkeun dah qala Allah Ta'ala abdi ana inda dzunnika wa ana ma'aka idz zakartani saur Gusti Allah hei hamba kami mah saur Gusti Allah kumaha panyangka anjeun tadi sok dijadikeun dalil ku abdi sareng nya abdi nampi ti gurunya tinu hadis gitu Gusti Allah mah kumaha panyangka anjeun lamun urang nyangka ka Gusti Allah bakal terjadi A lamun urang nyangka ka Gusti Allah B bakal terjadi B lamun urang nyangka ka Gusti Allah C bakal terjadi C Gusti Allah mah kumaha urang we urang nyangka ka Gusti Allah bageur Gusti Allah bakal bageur ka urang nyangka ka Gusti Allah teh naon kejam Gusti Allah bakal kejam ka urang nyangka ka Gusti Allah teh naon anu sok maparin
rahmat, Gusti Allah mah paling rahmat. Urang nyangka ka Gusti Allah teh Gusti Allah mah kieu nya Gusti Allah bakal kitu. Kumaha panyangka urang? Tah kumaha panyangka urang? Allah mah kumaha sangkaan urang. Sangka urang ka Allah A, Allah bakal A. Sangka ka Allah B, Allah bakal B. Maka ku kituna naon? Urang kudu nyangka ka Gusti Allah anu sae. Takdirkeun A, ieu mah tos yakin ieu mah ka tos sae mungguh Allah. Gusti Allah nakdirkeun B, C, ieu mah yakin ieu mah Gusti Allah gaduh naon? Gaduh pilihan terbaik kangge urang gitu, pilihan terbaik gitu. Sakapeung mah keur diri can eling mah sok ngarasula gitu nya, ngarasula. Keur can eling gitu. Can eling gitu. Misal gaduh impian anu hayang ieu A, B, C, D. Ternyata ku Gusti Allah teh teu ditakdirkeun ya, urang A, B, C, D teh. Suatu saat tahun berganti, hari berganti, bulan berganti, kakara sadar geuningan lamun baheula ku Gusti Allah doa urang teh diijabah, urang jigana moal kieu ya, urang moal kieu ya, urang moal kieu ya gitu. Kapungkur abdi itu kerjaman SMA hayang meuli motor teh. Tapi teu Gusti Allah nya lewat orang tua teu di naon, teu dipasihan. Ayeuna sadar-sadar teh lamun mah baheula abdi boga motor gitu. Sigana moal ngaji abdi teh ulin-ulinan we gitu. Cacak-cacak teh gaduh motor geus ulin-ulinan kumaha boga motor. Wah jarambah eta jarambah. Ka ditu ka dieu. Bari ulik balik teh ungi wae. Zaman ngora mah jam 2, jam 3, jam 4 weh ka bumi teh. Tar dicarekan gitu nya dan geus gede mah tar dicarekan. Ayeuna sadar-sadar teh Gusti Allah teh nyaah ka urang teh nya. Lamun mah baheula ku Gusti Allah teh dipasihan jigana abdi teh bakal kieu. Tapi sakalina dipasihan sok aya panyungkun gitu. Panyungkun teh naon heug atuh maneh mah menta wae Gusti Allah teh ku urang dibere. Tapi suatu saat tingali bakal cilaka ku pamenta anjeun sorangan. Balikna kitu nya aya babaturan eta mah sababari gitu hayang ieu jadi, hayang ieu jadi. Sekilas mah kitu nya asa babari hirupna teh padahal mah Gusti Allah teh keur nyungkurkeun teh naon atuh SMA kelas 1 geus boga budak. Lalaki baturan abdi geus boga budak. Main monopoli biasa eta mah gitu, main monopoli. Awena kelas 2 SMP. Lalaki kelas 1 SMA sakelas jeung abdi. Awena kelas 2 SMP. Geus gede karang ieu meureun. Ieu mah juga SMA nya. Selan SMA ieu mah. Kelas 2 SMP mah saha atuh? Segede rai abdi sisipa lah. Sebuah budak tinu main monopoli teh. Naon? Dipasihan kebebasan anu. Tak ayeuna urang ngarasa Gusti Allah teh ning nunda urang di pesantren maksudna naon? Sebisa mungkin urang teh ieu teh Gusti Allah teh nyalametkeun urang tina naon? Tina hal-hal anu tidak baik, misal pergaulan. Ayeuna mah masyaallah kitu nya lamun aranjeun ayeuna di dieu geus mulai dicalengka teh pergaulan geus rada naon? Geus rada over calenga teh. Baheula mah di kota anu kitu teh ayeuna geus ka urang. Anu di kota baheula teh aneh, datang ka dieu aneh ayeuna geus mulai galib di urang teh. Jiga make naon? Baheula abi ngalaman zaman make tank top teh geus arera atuh di dieu teh make tank top teh. Tank topnya nu sakieu teh katina bujal teh nya. Crop top, tank top. Tank top naon jeung crop top bedana naon? Naon teh apa? Bedana naon? Teu apa? Pokona mah eta lah nu sareksi gitu. Teu ararapa. Crop top, crop top. Make pakaian nu sakieu. Geus mulai teh di urang teh. Geus mulai di urang. Pergaulan gitu aranjeun mah nya kudu syukuran gitu nya. Enjing kieu, siang kieu, sore kieu, malam kieu kudu syukuran. Engke karaosna mah ketika anjeun tos di bumi karasa
ku abi karasa baheula abi aneh ku bahasa kitu teh keke bakal karasa geus si imah teu kaharti weh gitu kan aing ngaran ngarasa mah naon ketika sudah terjadi baru ngaran ngarasa baheula abi di papatahan ku wa abi bahasa wa abi teh kieu ngaji teh sing bener euy cenah geus umuran wa masih hayang ngaji deui siah gitu kasar wa abi hayang ngaji deui siah cenah gitu cak gitu wah ngaji masa ngaji we gitu ayeuna abi geus di bumi gitu ngarasa ilmu abi teh sakurang pisan teu bisa nanaon gitu ngaji teh teu bisa nanaon ayeuna ngarasa aduh hayang ngaji teh hese gitu nya hayang ngaji teh hese gitu hayang ieu hese mumpung aranjeun ngarora keneh gitu. Habak-habakkeun komo istri posisina istri mah sok gancang kawin setahun 2 tahun ieu anu kawin di dieu geura atuh di bawah 5 tahun saya anu kawin geura di dieu laki mah panjang lengkah 25 27 28 der gitu awewe mah umur 25 teh sarada ngagebeg ya payu teh kan payu teh gitu qala Allah taala man la yad'u aqdam alaihi sing saha jalma anu teu ngadoa ka kami maka Gusti Allah teh bendung tak ieu bedana Gusti Allah sareng manusia manusia mah semakin dipenta sakali dipenta mere 2 kali dipenta mere 3 kali dipenta rada baeud 4 kali dipenta rada jebras-jebris 5 kali menta tonyok sakali sia mah menta wae usaha sorangan ka ditu ayo we namprak usaha suku boga leungeun boga awak boga indit sorangan ka ditu mementa wae benten sareng Gusti Allah mah semakin urang nyungkeun ka Gusti Allah semakin resep ka urang bedana Allah jeung urang semakin urang sering menta ka Gusti Allah semakin resep ka urang sabalikna lamun urang teu nyungkeun ka Gusti Allah teh ngambek kitu ceuk Gusti Allah teh ari hamba aing nu nyiptakeun aing nu ngarizkian aing nu ngahirupkeun kari-kari teu ngadoa ka aing ngambek Gusti Allah teh hok suhunkeun we doa-doa teh spesi aya doa teh beda-beda versi guru aya saur guru teh doa teh cukup ku kalimat mujmal di mujmal teh naon umum kalimat umum misal ya Allah mugia gamparan maparin hampura ka abdi mugia gamparan maparin rahmat mugia gamparan maparin naon kamudahan kalancaran kana setiap urusan mujmal ta eta teh lawan tina mujmal naon lawan tina mujmal lawan tina umum berarti naon khos gitu aya ngadoa teh ya Allah abdi teh hoyong anu tipena anu ukurana anu warnana anu naon deui cetna anu bana anu spesifik gitu duanana diijabah Gusti Allah secara mujmal diijabah secara khos diijabah kealaman ku abi duanana kealaman nu mujmal kealaman ku abi anu khos kealaman ku abi ayeuna nu khos kealaman ku abi gitu ketika abi ziarah ka makam Yang Mahmud terang makam Yang Mahmud terang tuh di mana Citarum daerah mana kecamatan mana kecamatan Mahmud Bandung daerah mana Cigondewa Cigondewa abdi teh di kerbasa eta namanya cerita pribadi gitu aranjeun nya imah share pengalaman hidup gitu share pengalaman hidup 2023 teh dekawin abi teh 2022 teh awena geus aya duit geus aya duit geus aya mas kawin geus aya kitu nya
bobogohan geus aya tiba heula bogohan gitu nya geus aya. Boga tah gitu. Aya. Takdir Gusti Allah nya teu ngajadikeun kitu nya. Tungtung nama duit ting ka mana, mas kawin ting ka mana teh teh. Leungit dipake gitu biasa. Tungtung nama. Nya di dinya ngarasa ngarasula gitu ya gitu nya. Nah, kitu nya teu jadi kawin teh. Tapi nya kitu, anna inda dzanni abdi ka'ah. Saur Allah kami mah kumaha panyangka anjeun. Nah, abdi teh nyangka Gusti Allah meureun, yakin gitu. Bakal ngalihkeun tinu A kana B. Yang mana B teh lebih baik. Ngadoa teh abdi di makam mahmud teh. Ya Allah, mugia Gusti teh maparinan partner hidup ka abdi gitu. Partner hidup gitu. Meh bisa join lab gitu. Partner hidup. Anu awena teh A, B, C, D, E, F, G, H, lebih ka Z disebut-sebutkeun ku abdi. Hayang anu spekna spek Spanyol gitu, wajahna spek Uzbekistan, suarana spek Mesir gitu nya. Mesinna spek Eropa gitu nya. Kaki-kakina spek Amerika disebut-sebutkeun ku abdi. Jarak sabaraha bulan aya tah. Aya gitu. Joh eta weh kitu saha? Wah, pepejangnya gitu. Jauh aya nu ngadegetan. Tengah aja. Bari teu niat. Teu niat gitu. Teu niat. Ternyata anu caket teh naon? Turun. Naon? Masih keneh naon? Sok sarah ka Mahmud barang. Si istrina sok jarah ka Mahmud. Abina kabeneran jarah ka Mahmud. Meureun gitu di alam ruh teh. Wah cenah bas eta ya Allah minta jodoh. Ya lalaki minta jodoh geus aprokeun gitu. Meureun gitu. Ya alhamdulillah gitu dipikir-pikir ayeuna mah ku abdi lamun mah kawin baheula jeung itu sigana moal maslahat. Tapi lamun kawin yang ieu mah insyaallah maslahat. Kituna nyuhunkeun pidoana ya. Insyaallah sasih payun abdi teh gitu. Non bari ngaliwat di bumi gitu. Si payun gitu. Ya lamun teh sasih payun, ya sasih payunna deui gitu. Lamun teh Juli, Agustus gitu. Lamun teh Agustus, September gitu. Lamun teh September, Oktober gitu. Ya intina nyungkeun pidoana we kitu nya. Pidoana gitu. Awena seumuran yang anjeun. Seumuran karari ya. Seumuran setelan umur 20 plus 20 plus setting sabaraha tah 20 plus pokoknya 20 plus jadi kena curhat ya ternyata iya man la yad'uni agdob alaih gitu abdi teh nyuhunkeun tapi si aranjeun gitu nya komo istri nyuhunkeun spek lalaki bade mujmal mangga bade khos mangga duanana aya aturanna gitu teu naon misal puji ya Allah abdi teh jodoh teh hayang jiga si saha hayang jiga orang Korea wajahna gitu tapi sukuna suku Sunda gitu aya naon mas-mas Korea Sunda teh saha aya nang TikTok ning aya anu sok jadi konten kreator anu ngomong Sunda tapi logat-logat Korea. Hei Pujio yang bola-bola yo gitu. Gehu yo jeung cengek yo. Apa gitu. Komo teh dari seumuran masa Aida dia umur-umuran kawin eta mah. Mira mangke jauh keneh atuh eta mah. Kita we diajar ikroh heula gitu Mira mah jadi. Umuran Aida. Aya lalaki wah teman can karana ieu mah masih kena resep arudun keneh geus. Menikmati masa muda. Lamun istri menikmati naon? Menuju naon? Menuju naon gitu. Tapi nya istri sebaikna nya ieu mah sanes ngatur
ngatur qadar Allah gitu nya. Galibna usia 25 ke bawah teh sekarang galibna berarti galib non galib gitu 25. Tapi lamun misal itu 25 nya teu naon balikna kana hadis naon anna inda dzanni abdika meureun Gusti Allah teh bakal masihan anu terbaik jiga anu kamari anu karami saena teh si Luna Maya jeung saha Maxim Bortier sa ngaranna teh si Luna Maya umur 41 tahun si Luna Maya teh si Maxim Bortier seumuran Abi leuwih 2 tahun seumuran Aimal Luna Maya umur 4 hiji berarti 4 hiji masalah lamun di dieu mah Pak Iwan 4 hiji ini seumuran Bu Omat lah gitu suamina seumuran Aimal bisa arahnya di umur 40 kawina tenan naon menangkan umur 30 tenan naon kudu kuat eta kuat cepil diomong-omong nya wah gitu. Qala li Jibril innala nad'u baitan fi suratun wala kalbun wallahu alam bisawab. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad sholatan taj'alun biha min ahli ilmi zahiran batin